Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun dongeng tukang mabok dimi'rajkeun ku Gusti Allah. Yuk urang simak bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. Aya hiji cerita seseorang anu istimewa ibadahna ka Gusti Allah. Malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb, tolong beritahu saya, pangbejakeun ka abdi, berenya ho abdi coba saha anu panghebat-hebatna jelema anu ibadah, panghebat-hebatna jelema anu ibadah saat ieu. Cak Gusti, ulah nyaritakeun anu luhur pangkat nu hebat ibadah. Tingali di gunung Syria, di Lubnan aya guha. Sok kadinya. Malaikat Jibril langsung datang ka dinya. Ya karim. Assalamualaikum. Begitu ngobrol, eta jelema teh sapoe-sapoe ting sare nangan sajam. Ibadahna teu eureun-eureun salat, baca Quran, zikir jeung maca sholawat. Awakna ge geus lain awak model kos urang. Aya nu kuru ge di dieu bengek. Lain eta. Kuru ibadah. Tapi cahaya muncul. Daharna hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkeun. Malaikat Jibril gode kepala, Masya Allah. Geus teh hayangin nya nama milu raramean, geus teh hayangin nya nama ningali alam dunia hiji bae nu ditingali teh akhirat. Malaikat Jibril kagum. Setelah kagum keluar sababaraha meter tidinya aya jelema nu keur mabok ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok. Sakilan geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing deuk kumaha. Kok hanya geus adik geus ngagilek deh ka dieu ngagilek deh. Oleng. Tuh sia seri bang mabok sia. Ayawan gua sia. Ku malaikat Jibril di deketan gadinya, cek benak hati anak muda, ulah-ulah dek nulungan aing sia kai. Kanyawan ku malaikat Jibril. Gerintes hatena seperti eta. Langsung malaikat Jibril ngadeketan, kunyana dia omong, "Hei manusia, lamun maneh manusia. Hei malaikat, mun anjeun malaikat. Ulah coba-coba nulungan ka ulah. Kula mah hiji bae minta tulung. Allah." Cek malaikat Jibril ngomong kieu. Heran mah. Langsung jada bebeja, "Ieu Jibril utusan Allah." Tidak mau tahu. Sekalipun Jibril lamun deuk nulungan kula teu bisa. Hiji bae Allah. Masya Allah. Isi mabok kieu. Ya Allah, mantap hati-hati. Pak Kapolsek, nu mabok jangan setiapnya mabok tangkep. Jangan. Rantai saja. Allah karim. Guys, malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb. Aya dua sosok manusia nu aneh. Nu hiji ibadah di guha anu luar biasa, nu hiji pemabok. Tetapi aya perbedaan pandangan. Ya Allah, ya Rabb, nu mana nu sabenerna nu istimewa menurut anjeun, ya Rabb? Lamun dicaritakeun mah panjang, cek Pangeran Jibril. Bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000 bejakeun.
bejakeun ka nu mabok janjana ge ngomongna ka aing bae sanajan mabok ge teu salat ge nyana ngomong Allah mah teleb sial ta nu mabok bejakeun aing nu agung kula nu agung nek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang jarum sampaikan malaikat Jibril langsung datang dari kaguha ki kula ibadah hayang kapanggih jeung Allah hayang mi'raj Allah bakal manggihan ka anjeun alhamdulillah tetapi dengan catatan ke Allah rek nasupkeun heula gajah 1000 ka liang jarum oh tama bahasa bahwa Allah moal datang berarti kain geus aing mah ibadah geus geus-geusan ku ari mah aing dek ka kota dek mabok ku ari mah dibalik Haji Jamal teh modelna coba datang ka nu mabok ceng Allah bakal manggihan ka Aceng sebab Aceng ngomongna embung dibantuan ku makhluk hiji bae Allah bisa teu bisa ka Allah Allah bakal manggihan iraha deuk manggihan anak ke lamun Allah geus ngasupkeun gajah 1000 ka liang jarum mantap ceknya anak Allah mantep kudu ngasupkeun ka liang jarum 1000 iraha bae ge sekat antara kula jeung Allah Allah jeung kula iraha bae barang penting jam sabaraha bae bohong tawa bahaka sakitu mah ya Allah ya Rabb ngalayang ka luhur langit mantak nu mabok sing hade ye asal lama mabok korupsi bae bajingan tau maksudnya nah cerita tentang Isra sering tertuju ke Kanjeng Nabi cerita tentang Mi'raj luar biasa nu kuari dicaritakeun mah kumaha urang bisa Isra jeung Mi'raj lantaran percikan Nabi aya di hati dunia langit bumi katut eusina dipuateun di hate moal mahi tetapi Allah dipuateun di hate orang mukmin asup Masya Allah karim percikan Kanjeng Nabi ketika Allah qabdotan min nurihi segenggam dicokot dijadikan cahaya Kanjeng Nabi dijadikan manusia kabeh berikut jeung alam-alam ya Allah tersadar orang teh bahwa di diri orang aya percikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak moal dateng ka teka sorga kajen kukumaha Kapolsek sorga Kapolres sorga Kapolri sorga cuman diperhitungkeun heula keuna ngojai di neraka jahanam sakedeung 1000 tahun lamun teu bener ya lewatnya ka ditu lewat ke surga sip lewat teuing teu kitu teu malalagaan jak kiai ge nu ka neraka loba atuh komo polisi atuh ieu mah keur carita ya Allah ya Rabb lain urang anu menghukumi masuk surga jeung neraka Allah nu bogana hanya cerita Allah nu bogana maka manusia yang paling hebat Kanjeng urang penerusna paling istimewa kumaha setiap bertemu dengan seseorang ulah suuzon sebab naon aya percikan ilahi kesalahanna hanya dirina ketika orang kapanggih jeung pejabat baju kebesaran dipake di jero dadana aya percikan ilahi jeung percikan Kanjeng Masya Allah orang bisa pelukan sama-sama aya percikan adapun baju beda baju beda langkah ke di akhirat nanti beda tempat wallahu a'lam tuh saya maju seri bae ya jelas mah aya percikan urang kapanggih jeung kiai apalagi nya nama sering zikir sering baca Quran sama-sama aya percikan ilahi aya percikan Kanjeng Nabi ketika urang kapanggih jeung kafir sarua bae mantak naon pelukan sama-sama hamba Allah di jero dadana aya percikan ilahi cuman tidak terbuka nah kapanggih urang jeung nini peluk nini kapanggih jeung jahe lebih erat tuh kahayang sia kan dasar bajingan
kembali kumaha carana sangkan urang bisa Isra, kumaha carana sangkan urang bisa Mi'raj. Dalam artian Isra lempang ti peuting, hartina lempang ada satu yang dicari, hartina peuting adalah gelap, ada satu yang dicari lantaran belum bersinar. Maka dengan Isra tidak akan husul ilallah, kudu Mi'raj. Bertemulah Kanjeng Nabi dengan Allah, maka urang mi'rajkeun. Sok carana kumaha? Babari. Sebab di kolbu urang geus aya Allah, di kolbu urang geus aya Muhammad. Cuman tinggal nyingkapkeun ada beres. Nah, lamun urang ningali perjalanan-perjalanan para waliullah kabeh geus tersingkap. Syekh Maulana Mansuruddin bisa salengkah ka Banten. Lamun Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon ka Banten cuman perem doang, la ilaha illallahul jalilul akbar, blek datang ke Banten. Babacaanana sakitu, la ilaha illallahul jalilul akbar. Baca ku Haji Pendi, la ilaha illallahul jalilul akbar, sak ka sumur. Model heran yang babacana aja eta keneh. Akhirnya tuh Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Banten, Syekh Mansuruddin datang ke Banten, kunaon Haji Pendi ka sumur. Salah maca apa kumaha sih? Masya Allah. Salah nyingkapkeunana. Hareupna ji, hareupna nu disingkapkeun. Ulah tukang atuh kenal pot mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boga manfaat kasadayana, nambah pengetahuan kasadayana. Ya kitu beti Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.